Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados di hormat, anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu malpalaan mulia ku jalan urang kumpuriung dina ieu malpalaan mulia nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan urang ku ayana niat bade nambahan ilmu nahu ku Allah subhanahu wa ta'ala sing ditamihan amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Enasim pribados nyaeta baden ras kena hanca dina kitab Jurumiyah, dina kitab Jurumiyah tentang ilmu nahu. Nyaeta masalah alamat i'rab nasab. Ari tadi nyaeta alamat rafa. Alamat i'rab rafa terus beres anu tadi tanya ayeuna dina masalah i'rab nasab. I'rab nasabnya. Alamat i'rab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi 'ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Fa amal fathatu fatakun alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradi wa jami' taksir wal fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi nasibun walam yatasim bi akhirih shay'un wa mal alifu fatakun alamatan linnasbi fil asma'il khamsah lahu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalika wa mal kasratu fatakun alamatan linnasbi fi jam'il mu'annasis salim wa amal yahu fatakun alamatan linnasbi bitasniyati wal jam'i wa ma dhunun fayakun alamatan linnasbi fil af'al allati rafuha bi thabatin nun. Nah, jadi artina nyaeta tetap kena i'rab nasab aya 5 alamat. I'rab nasab teh nyaeta aya 5 alamat. Jadi alamat nasab nya alamat nasab nyaeta aya 5. Hiji patah, kadua alif, katilu kasroh, kaopat ya, kalima ngabuang nun. Eta teh nyata alamat nasab. Penting eta ge urang kudu apal. Naon? Karena tadi di mana-mana urang teu nyaho kana alamat moal pas hate urang, moal jelas karena sasaranana itu cara tadi tianya. Nah, alamat awewe alamat laki orang kudu nyaho, alamat naon ya, alamat Dramaga atau Bogor atau Jakarta sekolah enanya urang kudu nyaho cirina supaya pas gitu. Tah ieu dina masalah i'rab oge nyaeta lamun urang hayang nyaho kana i'rab nasab kudu nyaho alamat nasab. Tadi hayang nyaho alamat rafa, jadi hayang nyaho i'rab rafa urang kudu nyaho
alamat rapak pan tadi kesnya maunya alamat rapak nyata aya opat domahu alif nun ayeuna dina masalah alamat nasab lima alamat nasab banyak alamat nasab nyata 5 kahiji patah kedua alif ketilu kasroh opat dia kelima ngabuang nun sudah nyaona tah pa amal patahatu mangka ieu ari patah ieu patah eta jadi alamat nasab dina tilu tempat patah nyata jadi alamat nasab dina tilu tempat jadi isim mufrad kedua jamak taksir katilu fi'il mudhari anu kadatangan amil nawasib. Nah, contohna ieu contoh nasab patah contohna seperti zaidan zaidan nyata alamat nasab alamat nasabna patah zaidan barisna kudu nasab alamat nasabna nyaita patah lantaran isim mufrad nyaho isim mufrad eta dia ngaran sorangan si Zaid sorangan tah isim mufrad patah anu kadua si patah eta ngalamat nasab nyaeta dina jamak taksir arijala tadinya rijala barisna kudu nasab alamat nasabna nyaeta patah lantaran jamak taksir jamak taksir rijala barisna kudu nasab alamat nasabna ku patah lantaran jamak taksir iya alamatna patah anu katilu nyaeta fi'il mudhari contohna an yadhriba an yadriba barisna kudu nasab an yadriba barisna kudu nasab alamat nasabna nyaeta ku patah gitu naon sebabna karena fi'il mudhari an yadriba barisna kudu nasab alamat nasab patah lantaran fi'il mudhari kata dengan an eta dina masalah patah jelasnya patah tadi nyata alamat nasab ku patah nyata dina tilu tempat hiji isim mufrad kedua jamak taksir katilu fi'il mudhari eta alamat nasab nanti nyata ku patah geus beres nya ayeuna alamat nasab anu kadua nyaeta alif nyaeta dina fi'il dina isim 5 alamat nasab anu kaduana nyaeta alif eta jari ciri alif eta di alamat nasab dina setempat nyaeta dina isim 5 contohna ra'aitu abaka wa akhoka wa maka ro'aitu abaka jadi abaka eta barisna kudu nasab alamat nasabna nyaeta ku alif naon sebabna karena isim 5 tah abaka akhoka tah jadi ku alif amaka alif itu nah eta didinya teh penting urang kudunya alamat nasabnya alamat nasabna nya teh
ku alif. Tadi ku patah itu alif. Berarti nyata si alif ngalamatan nasab dina setempat nyaeta dina isim 5. Terus beres nyata alamat nasab alif. Ayeuna anu katilu alamat nasab anu katiluna nyaeta iya. Iya eta jadi alamat nasab. Iya eta jadi alamat nasab bila dua tempat. Iya eta jadi alamat nasab dina dua tempat. Hiji dina jam kedua di isim tasniyah. Contohnya ya Ro'aitu Zaidina. Kedua ada dina isim tasniyah Ro'aitu Zaidaini. Ro'aitu Zaidina. Ro'aitu Zaidina tada jam dina jam salim. Si iya eta jadi alamat nasab dina jama mujakkar salim. Tu Zaidina barisna kudu nasab. Alamat nasabna nyaeta ku iya lantaran jama mujakkar salim. Ari nuna geus padanya hotalitia bahwa nun jama mujakkar salim kudu dipatahkeun kadeun ketika nasab oge. Kitu nyata. Zaidina barisna kudu nasab. Alamat nasabna ku iya lantaran jama mujakkar salim. Ari nuna nun jama salim kudu dipatahkeun. Geus tadi ngajelaskeunnya. Nah, tadi patah rapa, dia rampa ada tiga nasab tetap make patah jama salim. Tahayana alamat nasab anu ku ieu teh nyaeta dina naon? Dina isim tasniyah. Tuh. Zaidaini barisna kudu nasab. Alamat nasabna nyaeta ku ieu kene saeueun tadi. Oh, iya barisna Zaidaini alamat nasabna nyaeta ku ieu lantaran isim tasniyah. Ari nuna kaslokeun sareng tadi dina keur masalah rapat ya sindasna gitu. Kaslokeun sinuna Zaidaini eta teh nyaeta isim tasniyah teh ngaran duaan. Ya. Nah, terus beres anu katilunya. Idi patah kedua alif katilu iya. Kaopat kasroh. Alamat nasab manu kaopatna nyaeta kasroh. Ari kasroh nyaeta jadi alamat nasab dina satempat. Donya ari kasroh nyaeta jadi alamat nasab dina satempat. Nyaeta dina jama muannas salim. Contohna jama muannas salim keur nasab. Ro'aitu muslimatin. Ro'aitu muslimatin barisna nyaeta kudu nasab. Alamat nasabna nyaeta kasroh lantaran jama muannas salim. Ciri jama muannas salim nyaeta alif jeung ta. Nah, muslimatin barisna kudu nasab. Alamat nasabna ku kasroh lantaran jama muannas salim. Nah, eta
si kasroh teh jadi alamat nasab dina setempat nyaeta dina jamak muannas salim. Ciri jamak muannas salimna nyaeta kasroh. Terus nyaeta nya alamat nasab anu kaupatena alamat nasab anu kalimana nyaeta ngabuang nun. Alamat nasab anu kalimana nyaeta ngabuang nun. Ngabuang nun eta jadi alamat nasab dina setempat. Nyaeta dina fi'il 5. Ngabuang nun jadi alamat nasab dina setempat nyaeta dina fi'il 5. Contohna fi'il 5. Contohna fi'il 5 nyaeta an yaf'alu barisna kudu nasab lantaran kedatangan an yaf'alu barisna kudu nasab lantaran kedatangan an. Alamat nasabna nyaeta ngabuang nun. Ngabuang nun asalapan an ya asalna yaf'aluna kusab kedatangan jadi dibuang nuna. Jadi an yaf'alu di barisna kudu nasab alamat nasab nyaeta ngabuang nun. Nah sababna karena fi'il 5 itu. An yaf'ala tuh an yaf'ala tuh barisnya ku sadok ini an yaf'ala kudu nasab an yaf'ala barisnya kudu nasab karena kedatangan. Alamat nasabna naon ngabuang nun saruja itu ngabuang nun an yaf'ala teh ai keur can ayaan mah yaf'alani tuh kadang anipikeun nunna. Maka di dieu si alamat nasabna ngabuang nun itu. Nya tos paham. Mudah urang sadaya ngarti jeung paham kana masalah ilmu nahu anu dieu kusim harus dibacakeun dina kitabna kitab Jurumiyah. Sakitu bae teh simurus akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.